mirahangan di kakao daling lisan mekaten pengandikan tageni. Syukur ya anak jimat awaking Astra jingga dawala anu payus dipiagul kalayan dipireus ku dewek yang kaharapnya nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangatan sah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikir sagedaw teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh nya tiasa riung mungkulung kieu nya syukur ya ieu saperkara dewek teh sono sami kadua nanti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi bakal mulang ka asalna cirina naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mabakal pinangi jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu ngerbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia liat dipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres ya atenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih halus tibatan dakwah naon amal anu bakal nepi we eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir diboehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah nek ditentang umum
lain nentang aing ngomongan sia sing lempeng ngomong teh. Urusan prinsip yang malah pejitu mudah roda kali gincing dulu balik itu teh sanak teh keluarga teu mang teu alo teu salenang acan diboehan ke guru hirup make jeung mawa amal pas weu. Apa teu bawa naon-naon. Atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal. Boh hade boh goreng. Jadi itu mah akibat. Kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun. Cucungik sia. Aing ngomong hayang. Naon atuh pergempengkeun. Kasih ieu mah aing kabatur nentang aing manehna awut-awutan. Panglepengkeun. Kapan amal ma'ruf nahi mungkar jadi dieu. Gajah paeh ninggalkeun gadingna, maung paeh ninggalkeun belangna, manusia paeh ninggalkeun amal anu hade dak geuning. Cek si lain. Amal anu goreng kana gajah gadingan, maung belangna digadingkeun. Amal hade kana gajah mau geus era kasiapi omana eta kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungkulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka. Nyoreak alam katukang bisa na munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan. Cirina tuh tinggali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos meja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata. Jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang. Eusia. Ku amal-amal anu hade, ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan. Ulah hirup ceuk urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Jauh-jauh itu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization, organisasi pertahanan Atlantik Utara. Tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan. Sedikit bicara banyak kerja tuh. Pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon tina karya. Nah, jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. Ya, diperingati unggah tahun gerak unggah poin teu. Malah memperingati teh hura-hura teh taleler. Tah, nya. Kumawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh mah jeung aya main rebutan.
gue main rebutan rebut perebut kedudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejak ini barisan bangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal aku sendiri gitu teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang, tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajuang paeh poso nepi ka katangkap ku penjajah us kana obang dibui di jariji besi jelekur teh merdeka ai kaluar ti pangguian teh pada ngangkat jadi pejabat tidak dibui teh didasi baheula mah tah ieu nama lain didasi heula tuluy dibui ayeuna mah pejabat heula tuluy diobang ka itu teh. Geus kana roblok ge bener Pak. Iya. Oh aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Ya. Eta di denge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Ai pupuhuna teu bermoral, panggih ayeuna hareupeun abdi da ditagor juga ngirungna kopi. Aneh abdi mana lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh au kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget tujuh. Iya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah balah iya ya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha nyebongan urang jelema-jelemana teu ngagara ruku ai bongan mah bongan bangkok pontong sok tutudinganan ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkok mah lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema ai nu ngarusak jelema ai nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati belum iya oh nyata ai bangkong di kongkorong ai sinunuk teu nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina hareng-heng kudenengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang
bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mada sanes deui. Saha pijalmanana grepek numbung ka gereng anu hayang ka geleng roda. Padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam. Ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan, coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah. Tah artina teh bangkong ngaheum-heum liangna. Kayak solusi na kumaha teh ka aya negara teh. Hah? Solusi naon jig teu nyambung atuh. Pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK eta mah polisi atuh. Dege ke siapa jadi dagor ke baik. Solusi teh jalan keluar kumaha ieu? Cing, da kudu sararea atuh. Moal bisa sewang-sewang. Eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we. Ajatan mana papisah na sok. Da sewang-sewang. Oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu na. Ya. Jadi jalan keluar nanti urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon. Bisa nagara bakal pinangi jeung waluya tapi nu meusianana teh kudu ku budak angon. Ya. Kumaha itu ngalilieur batur ai bokap. Ngalilieur kumaha aja. Jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar jeung rasional bicara teh. Itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon. Kudu napa ngomong ya? Pas laki-laki we. Lain hahaha. Budak angon ucuk. Tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah. Palasipah teh filosofi, falsafah. Ya. Bid'ah. Falsafah nanahaun. Da sia mah kitu. Cegekan hirup teh sia. Bari sia ge teu ngarti deui. Ya, bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis. Aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk falsafah, aya bener ceuk umum. Dengekeun sia. Bener ceuk umum. Ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah. Contona sok umumna di urang nyarita panon poe bijil di mana? Duetan. Yakin? Leres. Ceuk saha yang umum ge nyarita atuh? Bijilna di duetan. Tak ceuk ilmiah mah teu. Nah, kumaha kitu? Da panon poe mah cicing. Da bumi numui. Kapan rarasaan mah urang teh pan sidik di wetan. Ai rarasaan lain rasa. Oh, da bumi numui
panon poe mah cicing. Nya. Iya nya. Tah aya deui ceuk palsapa. Kumaha cenah? Sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh. Mau jauh tah jauh. Ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh. Ulah nyawang kanu anggang, nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak, geura pangihan, cirina satantung diri. Eta mun jauh-jauhna teh ayeuna ponon poe biji ti wetan. Kumaha maksudna? Heuh, dibacana ku falsafah. Tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha? Jo dibid'ahkeun teh babatok sia. Pangeran kagolongan sia teh. Cikalloh pangeran Microsoft. Jadi ponon poe teh biji ti kulon. Ayeuna teh kumaha? Tah ceuk falsafah teh kumaha? Kieu nya. Panon poe biji ti kulon teh. Cing sok buktikeun jelaskeun abi ngalalarti. Da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet. Jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning. Baheulana ku penjajah teu meunang sakola. Jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo. Rajeun pinter kabalinger deui. Tah, panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan. Kahirupan. Tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Ai barat mana? Kulon tuh. Matak panon poe biji ti kulon. Bangsa urang teh geus ka barat-baratan, hahargaan kumaha ceuk dolar, adat-adatan kumaha ceuk urang barat. Pakaian kahakanan, kanginung-nginung, da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakean, barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh. Bari leumpang teh geuning hujan teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan. Tuh korban mode kadeuleu geus ka barat-baratannya. Kuing. Disangka ada wala bapak aing profesor deh. Bicarana akademis euy. Urang teh kapikir teh guys. Nya, leres. Cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol. Dan dihakana hambur duit ger pasea. Fried chicken dan king donat hotdog pisang. Malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu. Nya. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu. Sedangkan eta anu geunana teh deui nonoman pemuda, sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina. Mana tulang punggung negara.
disebut harapan bangsa teh mana? Dede bangsa urangnya Pak. Dede teuing cu. Da eta budayana atuh da. Sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan rusak bangsana. Heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kaleugitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa wawang salat ayeuna mah tonggoro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh. Ya, leres Bapak. Kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi. Ku teknologi. Ayeuna we di imah keju di imah. Da lain salah barudak sebenarnya mah. Dan tinggal dina katerangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha indung bapana dek Nasranikeun dek Yahudikeun. Heeh, da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS. Da baheula mah di buruan teh main kaleci bubuyan galah, gatrik, sondah, sasalimpetan, oray-orayan. Ayeuna mana PS Tonggoro make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kala dijejeg. Ai wayang teh geuning kala disumputkeun kala dijual. Gamelan di kilo. Awang sude kalau tadi ulah kabutut bangkong. Naon? Yen bisa iwaluya negara tapi nu nyiciganana budak angon. Maya ai budak teh lain budak ololeho, tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi. Nu salilana ngabdi, lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula iya ya Pak cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih teh mah nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu. Nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu si madu mutiara tertimbun deh iya nya leres Pak bapak teh keur abdi mah harta karun nya kitu nya nu mawi dewek bisi dewek isu paketo pae ya ulah waka Pak
ulah waka Pak can tamat tapi teh ilmu teh ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak ngabdi ye can kawin kok abdi teh bisi aing geus kitu mangga harewosan kana silai-silai anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana silai geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangga ukur nepikeun diguguk nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu diguguk ku silai moal mak da urusan silai aya jelema nu teu diguguk ning ngambek belikan teteh nepikeun mah nepikeun diguguk nuhun teu paduli teuing nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai we kulu teh ye abdi nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak kadek ka ansroman leungeun mi HP pikir jeung niat kadek ka angsonan deungeun bisi kalalajuan jeung urang wetan mah ojo leno sampean